barang nuju impal wacana ngeunaan Ade Astrid panengahing Pandawa Arjuna anu bakal ngalan nyawa Semar Kudapawana parantos dumugi di kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowo Astrajinga sadeu ulah kaget ye kaula Astrajinga Alayat bener Kang tuh. alah sia dunungan aing juragan Arjuna dulu itu rek ngalayat bapak aing beureun alah bagian ulah naon aya juragan Arjuna ke dipencit entong ti mana goblok nu tatangga ye pencit atawa mau heula polisi teh alah bagja deui bagja alah naon jang ulah gogorowokan teuing cu ulah gogorowokan bapa nyen keur kulem nyegrek-gerek Astajinga ma Aisyah kumaha ulah gogorowokan goblok kudu dalaunan si teh heuda mah kadenge ulah kitu konsepna blegung si teh atuh Samperkeun. si teh bari jeung dibekem nya mah nepi ka kitu ge atuh ma pangapunten ma aya naon dawala ya agan jiga nu keur rariweuh sumohon agan buru teh jadi riweuh kieu teh Pak pangapunten ma naonan ari maneh jang bikin ka keunge mah aya naon nguningakeun mah juragan Arjuna ka dieu bagja mereneng kalongok bapa maneh Pak ya abdi Pak juragan pangaulaan ka dieu Pak dati tadi ge papa maneh teh jang teh emut Bapak ampura abdi Pak cing sehat Bapak urang ngurek deui Pak nah da papa maneh mah tarang ngurek Bapak tiuk jangan anak mah nuhun ma parantos ngajaga pun bapak mah kunjungan abdi damaeun abdi bapak Cerik teh kitu manja. Geuleuh teh cerik si eta teh aing teh. Manja henteu. Apunten abdi Bapak. Aya saha ka dieu jang? Juragan pangaulaan mah. Ma nuhun tos nguruskeun Bapak mah. Nah, ada kewajiban emak jang. Si Gareng kemana? Si Gareng frustasi dah wala. Bapak teh cager-cager si Gareng teh frustasi anu teh di parapatan ngelem aja ngelem. Lalajo heula Gareng seng.
dikelari bari jeung mabok sia teh mah. Gareng udah salah gaul sudah. Paingan bari tadi anu ribut si Gareng meureun. Sia teh mah kok mabok wae tapi elehan. Gaul aja cinong. Gunungan aturan wilujeng sumping dunungan ditampi nuhun aceuk semaka pihatur agan ditarima cepot tiap dege nyangakeun semah pangabaktos agan ditarima dawala ieu teh Kakang Semar timalan kaula nun kunaon ieu Kakang Semar teu damang parantos sabaraha halami parantos aya opat sasihna dedeh teuing kabeneran keur geri agan bade ngaleut naon atuh tuh kudu ngarepotkeun cepot kaula geus nginum bilih bade ngopi agan bade kopi agan kalaresan aya kopi gingseng kaula mah geus lila tara ngopi dawala bade teh tubruk akan bade teh tarik mung ieu mah teu tarik teuing bade moal ai sia mah sagala ditawarkeun goblok da eueuh atuh sia teh lain naon lamun hayang mah meureun kete pangmeulikeun ku kuring pan beureunan pamulanganana tah lumayan bilih palai seblak gerengseng di teh Astrid aya nya aya rasa sedang-sedang saja aya rasa nulada nya Dewi Setiaragen Astra Jingalan Dawala kaget kasumpingan panengahing Pandawa Arjuna kunirahangan dika bagja barina sugema dunungan upami salira aya wartos mah panginten kaula bade tatakar nyangu heula baramagan upami agan wawartos mah panginten abdi ngabedakeun heula balong nu mana balong batur balong badidu bedakeun ku aing heuh teu kedah ngarepotkeun aceuk bagja tinemenan aya pikir sae naon ieu teh dunungan nya kaula teh kahiji mah kaula teh bade sabda panglayade ka Kakang Semar nuhun dunungan bala naon biasa nu ngalayat teh sok moal lengkeng gimana teu yeuna teu barang bawa rek ngalayat teh rusuh meureunan sugane engke duitna mudah-mudahan lamun atahna bagi dua jeung aing kahiji kitu kaduana kaula teh aya kaperyogian ieu dibujeng engana we aceuk mangga aya naon dunungan kaula teh tatapa puasa aceuk tatapa puasa kumaha kaula teh milarian kasaktian kadugalan jeung kamatihan sangkan ieu nagara amarta leuwih ngaronyat tina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kapentingan negara jeung bangsa laras agan lajeng kaula teh tatapa cepot menang saminggu hasil tapa teh kaula menang ganam ramo kenging ganam ramo teh ilham ta eta ilapat meureunan heueuh lamun ka nabi mah wahyu teh lajeng agan menang sorat tanpa katinggalan lamun ieu nagara hamarta hayang leuwih ngaronyat dina sagala widang kagiatan kaula salaku pamimpin di ieu nagara nyata kudu ngayakeun persembahan tumbal. Oh, kedah aya tumal kan? Timalan. Ngange tumana naon agan bade kumuning hideung. Atanapi ku muning bule lain kumuning. Atanapi ku hayam camani lain ku monyet beureum
naon eta kana hate beda nyentuh Nya tuh Kang. naon kitu mawa beureum nah pan aya monyet beureum baheula anggada heuh pan baheula pan ieu mah aya di dieu goblok berarti ka aing euy gede rumah saonaman nya jeung aing ka aing ari tumalna teh lain ku sato dawala kunaon agan ai tumalna teh nyaeta ku jelema orang ngadeng ya tumal ku jelema ulah euy saha agan anu kedah ditumalkeun jagan ari numutkeun ieu ilapat numutkeun soratan pakatinggalan teh teu aya sanes nyaeta anu kudu ditumalkeun teh nyaeta bapak maneh Astajinga Semar. Tobat. Astagfirullahaladzim. Gusti nu agung humur beng alam. Janjen agan tah nu mata kaula ka dieu teh cepot. Kaula terek mentak kareduan anjeun kulawarga pang-pangna acek setia ragen kumaha lamun Kakang Semar ku kaula rek dibawa rek dijieun tumal ku kaula dicacag jadi opat. Tobat teuing ma cingjang boga anak panggedena ngomong cu Bapak maneh teh keur gering. Gak beneran Kakang Semar teh teu damang atuh urang sakalian we urang sampurnakeun ku kaula. Cik kanya aku mah uing teu bisa ieu peureuh payang nonyok. Punten mah Bapak masih anu bakal bebela lintang ti Ananda Bapak. Bapak ndak mah ayeuna kulem mecing raos. Bubunda. Dawalanda. Naon cepot da? Naon cepot agan? Aganda. Naon kasebatna? Jisim abdi salaku budak anu panggedena Bapak abdi teh nyage jelema sangsara pun Bapak teh jelema sangsara ayeuna nuju gering abdi teh kaitu ka dieu milarian piubareun hayang Bapak cager ayeuna Bapak bade dialan nyawa ku agan kabayang beureun ku agan bisa kumaheun abdi salaku anakna maksud maneh kumaha cepot saha nu tega ayeuna mikeun Bapak pikeun dipaehan ku batur agan jadi maneh terek ngahalangan abdi mah sanes pada ngahalangan agan abdi teu tega ningali Bapak dipaehan sateu acan pun Bapak teh abdi heula paehan abdi heula agan paehan abdi agan moal teu gelo abdi ningali Bapak dipaehan batur ridho abdi heula paehan agan paehan abdi ti payun agan cicing dawala pileleuyan dawala ma pileleuyan abdi heula bakal maot agan abdi heula paehan jadi bener maneh yang dipaehan lan bener maneh hayang dipaehan ti heula asli siapa yang dipaehan ti heula nah tuh goblok itu luas mah makin ngomong gitu sugan terek iba kai komo kasia aing leuwih geuleuh agan bener mangga agan tega pati lalidunya syawarga punau yayu papatan pada perlayan cang bulan 14 tegenek sareng teu maleuk-meuk jalan gede sasapuan agan payunan abdi agan tenyo Gusti nu agung agan sugan teu bobodohan sugan teh heureuy dawala pileleuyan
senajan dawala aing maot ayeuna maapunten abdi ma yang salami ieu ma senajan inung samperan geus aku inung tegas ku jisim abdi ma apunten abdi ma bade maot diampura ku majang dawala ampura aing dawala sami-sami aka mi HP si gareng dawala cina insap dawala manian ulah mabok wae jeung mi HP channel YouTube nu aing dawala karena kaya 3 urang subscriber nasir wala eta geus sia bapak aing jeung si gareng da mama teu bagoan HP ulah loba ngomong asta jinga ka dieu siap akan bener sia teh hayang paeh asta jinga mangga agan cek abdi oge mangga tegang pati lalidunya syawarga guna iwi ayu papatang pada perlaya cawa astra jingga ditugal jangga nyata kuip panengahing Pandawa Arjuna dipayuneun ribuna nyata Setia Ragen nepi ka peureum kayaanana ningali ngagoloh-goloh getih astra jingga kamusrat kayanana modar siap tobat agana naonan ya cagan eti pileleyan modar sia urang ajar ngahalangan kenapa maksudan aing kabeh tong boro manusia dewa dibabad ku aing Semara Badranaya barang ningali ari emutanana mah emut nanging awakna parantos teu walakaya atuh ngadak-ngadak anu kaluar tina warugana Semara Badranaya cahaya gilang gumilang nora cahaya sesekar ingwang nora cahaya sekaring wawang cahaya gilang gumilang cahaya papat warnane nora cahaya sekari ingwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng deka lawa Tega Arjuna laras kula luas Arjuna kulawarga ang dibabad kabeh dedeh teuing cepot dawala ma tesangka tubuh hahalang keur aing ayeuna Semar di bawah Semar
geus paeh geuning si Semar teh. Soak meureun ku aing bakal dicacak jadi opat di Semar Badran aya di bawah ku aing. Tega bener Arjuna kalimpudan kudu demit. Beda hawana. Dedeh teuing bojo bapa anu geulis mah itu bidadari surga bapa. Yang tercinta, yang termanis, waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji. Damang gelis mah lilir ya marwangun kayang impen sare ngalinuran. Lilir ya marwangun kayang impen sare ngalinuran. Obat kayang impen sare ngalinuran. Anak madawala astajing ngadedeteng jadi korban. Kakang Semar dibawa merenan Gusti Numur mengalam. Gelis Nyai. Tobat. Saha ieu? Nah, make jeung naroskeun saha ieu. Hilap deui ka ayang. Saha ieu saha mak manyahilap deui ka bapa mah. Malum ye Dewi Setia Ragen istri anu sajati waspada permana tinggal. Tobat teuing Kakang Semar. Aduh. Manawi teh sanes aa. Nanaonan ye teh Kakang Semar teh ngorbankeun anak. Lain ngorbankeun anak mah bapa teh kikian teh sabenerna mah. Mancing maung di jero guha. Geningan datang ka dieu utusanana mah. Tobat teuingkeun urang beresan ku bapa. Dadah teuing tingali anak urang jadi korban. Tenang. Damangkeun pun anak Kakang Semar. Tenang aya aa tenang. Saya aya nama emak naher cai we. Sabab dulur bapa anu opat maka datang ka dieu. Dulur anu mana? Engke ge mah bakal apal. Dulur bapa anu opat maka datang ka dieu. Tobat teuing Kakang Semar. Mengpeung barudak keur sarare geus lain sare paeh. Sok naher cai. Mangga kaula nuhun. manjang serang itu tah aing kresep kae nu si lain teh kitu tah agresif nya anak bapa astanyiga Dandawala kulit waru angen daru sinengul cager aja hareudang goblok teh. Heureudeng. Mendeges emu. Teu cerak kerhayangna. Naon teh susu aing digacel naon teh? Meni lepet. Udang jang dawala. Saha nyeun? Saha udang aya jelema anar-anar di dieu udang udang. Saha nyeun?
Asaji enggak dan kaula cuman saya deh kaula teh bapak maneh cepot ngaku-ngaku bapak urang dulu ke ari bapak dewek mana Semar apa dibawa ku Arjuna ari emak aya di jero inung maneh cepot ari ieu teh bapak maneh coba eta emak kakaraga ditinggalkeun ku bapak geus kawin deui kagoda jigana kerja sama jeung Arjuna ieu nanaonan si lain hah neangan kesempatan tina kesempitan bapak aing pae ngaheurean inung aing goblok ngaheurean inung aing sakaplok kamina-mina teuing ieu deui makna kamina-mina teuing atul mina-mina teuing beda bapak aing goreng patut ieu teh bapak maneh cepot ye bapak maneh di mana bebenyit keneh hayang disebut bapak sih teh gak bina-bina teuing bapak aing mah Semar ngaranna ieu teh Semar dengekeun Rahul bapak aing mah awak ngahideung beungeutna bodas budayut tah eta mah cangkangna nu caritakeun ku maneh tak ieu eusina bogoh da bapak aing teh suuk jeung cangkang jeung eusi hah ieu teh bapak maneh dengekeun dicentang sia ku aing hah nya ge si lain ora keneh lamun aing nyerenteng saha ngahalangan sok sia sikata hayu sikat anjing teh aya kasih nama ieu teh bapak maneh cepot bener ieu teh bapak bener jika ari bapak mapan bisa mancala putra mancala putri tapi sanajan pinah rupa tapi anger aya cirina naon sampingna seungit sik punten Pak lamun ieu bapak sok ya bapak bade sia ulah katipu demi Allah bapak nanaonna ieu teh bapak teh jang diuk ka tukang jang bener dah wala demi Allah bapak sengit ada Astrid ge ya parfum ada menak eta mah tuh dah nya cik lamun bener ieu bapak punten sok ya Sok kayaknya Kang paring. ku abdi bade peluru sok punten Kang susuluduk kadinya ya Kang Lebih teliti atuh meriksana. kumaha aja doa naon bener ieu bapak sia naon cina sikina genep siapa jebuluna pan kaduru ku aing saware bapak teh naonan bapak teh jangker mancing maung di jegoro guha maksana aing hayang apa dalangna ieu jagat raya dijajah hari bapak teh apa dalangna henteu tak ayeuna mah apa atuna lain naroskeun ka abdi mun ti kamari mah naroskeun ka abdi apa dalangna namanya apa saha dalangna ieu Cep Dadan halo Cep si Bager si tara kebijakan beger kapok meureun Si bijaksana. kitu Pak heueuh tingali bapak geus apal dalangna sabab utusanana geus datang ka dieu Arjuna telen sabenerna kalimpudan mega melung kaismeun ku dedemit kitu Pak heueuh munur naon ka dieu sia ka dieu goblok lain ka dinya benten aduh bade naon bapak rek ngondang dulur bapak anu opat naon dulur bapak anu opat tu mana bapak mah teu boga dulur oh mudik ka dieu lain tingali anu dicacag opat ku Arjuna ayeuna awak Semar geus dicacag opat ku Arjuna rek diundang bapak kabeh lamun nya undangan aja teu lah tuh cicing nya nanggap pada Astrid kunci burit goblok di burut teh ya Semara Badrana ya malum duduang samanea
memang Arjuna parantosnya cag awakna Semar jadi opat nanging ngadak-ngadak is awak Semar anu opat cing pelenyeng kawang-awang jadi cahaya papat warnane putih kuning abang ireng ngadak-ngadak cahaya ngawujud opat sinatria anu lemebat ke bumi nalura Semar kuda pawana datan nirata ngademen aduh datan nirata ngademen ewuh manggulingan rana damang pancer ayah hibat Gusti nu agung yang anak bapak saya teh bapak maneh teh saya bapak maneh dewala iya bapak bener anjir bapak aing dua wah beres anjir dewala maneh milih lu mana hari aka aing menumba duit we nya aduh anjir gehel dua mana lu ina aya damang pancer ayah hibar nuhun aduh jang saya teh bapak maneh jang dawala saha bapak maneh anjir bapak kuring bener anjir tilu bapak aing ge hebat bapak aing damang pancer ayah hibat jang anak bapak cager jang saya bapak maneh jang dawala bapak itu bapak bener jang bagja maneh salamet jang anjir bapak aing opat dulu luar biasa deh bapak ayah kene pak ayah hiji deui ayah hiji deui damang pancer ayah hibat aduh anak bapak jang itu siapa bapak maneh dawala tak bapak abi bener bagja Gusti nu agung bapak aing opat jang berarti 5 ieu teh kabeh teh bapak dewek itu bapak abi bener jang heuh salaki emak bener jang anjir dawala emak kuatan kulimaan anjir mikirna teh ka mana we karep naon tugas kaula ina ye samemeh dibere tugas anjeun rek dibere ngaran heula kaula saha ngaran anjeun nyaeta luyu jeung samping anjeun bodas nyata Dewa Nur Banyu dupi kaula anjeun Dewa Nur Geni sabab beureum dupi kaula anjeun Dewa Nur Bayu angin koneng dupi kaula anjeun hideung nyata Dewa Nur Bumi aing Dewa Nurulung aing Dewa Nur Pai hari bapak Dewa Nur Hayati lain ya bapak ngaran Dewa Nur Jaman siapa kamana anjing bapak hebat goblok tuh bapak ngaran Dewa Nur Cahya iya menyer sok dalang teh Nur Cahya sisi kariwang tak eta hari tugas kaula tugas anjeun wayahna anjeun init ka negara Durawati tepungan Kresna sabab ya Kresna cicingeun kana urusan pasae bawa Kresna ka mana urang jorag ka negara abu langit anjir gehe rame ieu euy dupi kaula ta anjeun Dewa Nur Geni wayahna anjeun cangkalak Arjuna anu kiwari kereneangan waruga Semar wayahna eta Arjuna manian
cagerkeun ku anjeun sabab kalimpudan nyata ku sihir dedemit sae mangga dupi kaula anjeun wayahna init ka alas di Brasara didinya aya bima anu kartilep dina mal salamatkeun ku anjeun aduh sae kaula nu dupi kaula ka anjeun Dewa Nur Bumi langsung init ka itu ka negara Abu Langit engke pangih di ditu jeung kaula dupi bapak rek ka negara Amarta sabab Yudhistira akhirnya diancam nya trek diculik ku hiji pati edan dawala bapak aing nyaho di mana pandalangna ieu cicing cicing pan mana mah nyaho sok pada tugas saya mangga hayu pada lumapah mangga Amius dawala astajinga wayahna tuturkeun bapaknya Mbak tuturkeun urang ngababat nyata patih anu rek ngalan nyawa Yudhistira Mbak kitu bapak teh ilmu naon tak ieu anu sebut ilmu papat kalima panser teh ieu iya dibuktikeun kudu kolot tewek mah ya Kang itu lain ngan saukur dina sungutung ku papat kalima pancer teh buktina deui kanyataanna tuturkeun bapak jang sae mangga ayo ulah berusaha opat satria Nur Banyu, Nur Geni, Nur Bumi, Salakalayan Nur Bayu sadayana nyaeta ngamban pancen sewang-sewangan Nur Geni nyagerkeun Arjuna atuh ye Senopati reuwas ningali satria anu sakti mandraguna pun cingila papa lompat nyata pada nyamperkeun rakana Senopati anu dipeperiku nyata Nur Geni ngahaja dikiringkeun ka nagara Amarta anu kiwari ieu patih jagat sakti anu ngadodoho Yudhistira kasumpingan rayina atuh reuwas kayanana nah aya di dieu alah cilaka Kang cilaka naon geus beunang Yudhistira acan keur didoho eta yai wah cilaka Kang kaula teh aya tugas ti raja pikeun maehan jelema tapi geningan tamiang meulit ka bitis wiwirang malih ka jinis kaula dibabeureuk uji satria anu gagah nanawa Ahas sahalin Ahas ban dibalikeun ulah kaget ti kaula nah satria beda eta we saha saha ajeun ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya Sang Hyang Dewa Nur Cahya danau apa ulah kaget ya kaula dinawa nah itu jelema nu poces kitu saha nyeun ngenakeun kaula Dewa Nur Pai anu bakal ngababat karaman-karaman jeung kabeadaban kasarakan di muka bumi sareng muka sia ieu teh saha ta ieu dawala anu rek nyokot Yudhistira teh hebat bapak apa ngaran anjeun
jagat sakti lain. Apa di mana maneh? Anu tukang jaga tenta. Apa di mana maneh? Rek nyokot Yudhistira lain? Anjir. Kehel Amarta nepi ka kieu spionaseuna. Edan mata-matana. Lamun heueuh rek naon? Masa nu bakal bisa ngabelaan raja kaula Yudhistira lintang ti kaula. Ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Ya, moal pati-pati aing datang ka dieu lamun teu marasa tanggung jawab. Dipaehan ku aing. Heh. Sok tong hiji-hiji duanana danguhkeun ka aing. Ya kitu Bapak aing yen. Lah. Ya kitu si Abah teh Abah. Benar mah teh sok menu gajeng kurang ajar ieu. Kurang ajar ya sok aya kawani mah jeung aing. Duh. Kurang ajar maju siap bangsat. Ajar maju sok iya. Wes. Stiker sayang tumampara. Iya pati jagat sakti jamak dening Dewa Nur Cahya. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kareda dia gedeng permoni Ratu Siluman. Tobating ampun teuing satria kaula ulah disajajarkeun jangan ngajak kaula we sajajarkeun ngajak kaula satria anjir naon jang Pak aya hate kanu kitu jang keun bae pabeungeutna bareng tutupan ku koran awakna mulus tobateng ampun neng sebenarnya seputing cik goblok. Nah, lebar bapak mana? Nah, Aisyah ada demit ge bae geuna. Dan nawa. Ades. Ampun Kakang Semar ampun. Udang sia. Naonan jisim abdi mah dibayar Kakang Semar. Dibayar bari ngagiringkeun ka Kakang Semar mangga. Ayeuna mah gerak jorak ka negara awu-awu langit Kakang Badranaya. Jisim abdi permios ampun. Kurang ajar sia. Asa jiga abdi, da mana abdi kurang init ka negara awu-awu langit. Elak abdi. Oh. Sadayana opat satria parantos ayaknya tadi negara awu-awu langit sumar-sumar kemanikan prapta kacia-cia nangtang kaya Prabu Jagat Netra itu ujaring carita Jagat Netra saha ulah kaget ya kaulah ai bangsat dia
Anjeun Sinatria ngaran kaula Dewa Nurbanyu. Kaulah Dewa Nurbayu, Kaula Dewa Nur Geni, kaulah Dewa Nurbumi. rek naon saka dieu goblok ya eureun sia dewa jagat netra. Ulon-ulon kaancuran i jagat raya pramudita sia Laras. eureun sia Anyir. nangtang saka aing sarua we jeung orang nyamperkeun paneungeul kuang dipakan kabeh kabeneran aing keur lapar sia dipodaran ku aing kabeh. Aina stiker sayang kumampara. Iya ge. Kasaktian ieu jagat netra lain samanea ngagunakeun ajian gentra sewu ngadak-ngadak sungut gurawah kayaanana ieu opat satria disedot digayem ku ieu Prabu jagat netra kayaanana. Atuh sadayana satria kasedot ku Prabu jagat netra kaena. Wah! Bedak ya kurang. Nanging lami-lami aya nu melag dina ti corona ye jagat netra atuh kapaksa dikaluarkeun deui nanging barang dikaluarkeun anu tadina opat tapi keluar jadi hiji nyata warugana Lurah Semara Badranaya. Goblok ngilat. Aya bejananya. Oh. Nah jadi hiji ku aing. Bu dulu itu si Semar. Goblok deh tah keun bae da pae. Datan nirat tangga deman. Datan nirat tangga deman. Ewuh mangguling Ngan rana. Saha deui ieu ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang ajar naonna si Semar tenyo ku anjeun saha aing sabenerna. Oh ya. Goblok anjing. Sarua we jeung diadonan meun ku aing dina ti korote jadi nu kieu. Sok sia. Musik ulah mani ngahudangkeun macan turu jeung aing. Hah? Wawanianan rek ngaruksak alam dunya sia. Jelema teu beragama, jelema anu hayang menang serangan, tungguan jeung aing di luar. Wani tor, wani sakuman maju jeung aing. Bima Arjuna Kresna nyakseni kana ieu kajadian Semar Bitotama sareng ieu raja nyata Prabu Jagat Netra kitu kayaanana asta jinga menembe ka kokoceakan sieun Rama na digalei maklum ieu Jagat Netra jangkung badak kayaanana. Bapak, kade pak. Kurang ajar Semar sok sia. Goblok sia nepi ka hese kieu sok sia musik-musik ka aing. Hah?
nu matak aing gering tah yang nyaho sia ulon-ulona pek teh sia modar ku aing siap alah anjing setan sia gua boy ya rasakeun oleh-oleh ti aing ya Pinas tikar sayang tumampara. iya Prabu Jagat Tetra dijamak dening Semar Badranaya Ngabeledug. jadi cahaya beureum cing baru risat ka kidul ka kaler ka kulon kawetan daya sanes teh sukmana rancasan anu teu oleh-oleh bakal nyelakakeun Semar Badranaya Badranaya lain waktu aing rek neangan jalan salian ti ieu pikeun malas ati ka nyeri kaperih aing Badranaya wayana aing pencar baheula peulah gara-gara sia Badranaya tunggu aing sia jurig sakti setan kumawasa moal weulih mulia tibatan manusia sok ditunggu ku aing deuleu aing yakin sapanjang manteng mayeng kahyang maha langgeng rahmat pitulung pasti bakal merengan ya segala perjuangan teh kudu make pengorbanan geuning ucu Semohon. tina pengorbanan ngaliwatan susah payah dina ngaliwatan susah payah teh kudu barengan ikhlas jeung ridona Mohon. tah nu bakal dugi masa garupa ge ikhlas sareng ridho nya jang ha sakitu we tiaka uasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Haji Nyang kali Ibu Hajah Kusmini sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala salamet anu nongton salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet sakitu ti putra Giriharja tilu permiosana teh sono pamitan sanes pesenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui hatur nuhun can